Sok, cenah buka, cenah dibuka. Iya keur naon ieu? Sok ngebagun. Lain ieu. Di nomor batur itu deh. Istirahat keluar sia. Lain nomor batur atau Motoran nemu batu. Maksudnya ini tanahnya kayak kamera. Urang istirahat ini. Istirahat dulu istirahat. Tanyakeun. Eta awena geus keluar ta awena tah. Tanya tuh urang teh aku nanya. Eta awena keluar ta awena tah. Mana yang berdirinya naon make jeung aya kamera kitu. Geus saen mana barudak na? Ieu mah tuh motoran kampung ieu. Teu bisa di ieu. Tah. itu tuh kebanang gawe ah. Lain ieu. Lain ieu heula ieu. Heuh ka di heula Bang. Eta ieu mah kudu lobaan ieu mah euy. Emang naon sih? Ieu. Eta Bieu teh kan urang teh rencana mah bieu teh emang rek ngiluan ka dieu bawaan itu kerja bakti. Terus aya pas ngelewat eta di tonggoh tah aya nu parkir mobil. Aya nu parkir mobil teh mobil saha. Kan anjir teh tadi teh euy. Mobil nu eta teh Anu tadi teh lain aya muriang lain. Heuh nu Ini saya ulang ieu kabur ieu. Ieu geus motoran tempat ieu. Gimana kampung urang Heeh, geus motoran tempat tumpang lu. Ondek kan anjir tadi kadeuketan mah bukti tarik ondek-ondekan mah teh. Geus saya langsung ayo ke naon kitu tanya. Aing mah penasaran jeung kieu mah. Mau balik ieu mah. Woi. Sok, cenah buka, cenah dibuka. Lain ieu keur naon ieu? Sok ngebagun. Lain ieu. Di nomor batur itu deh. Istirahat dulu Istirahat keluar sia. Lain nomor batur atau Motoran nemu batu. Maksudnya ini tanahnya kayak kamera. Urang istirahat ini. Istirahat dulu istirahat. Tanyakeun. Eta awena geus keluar ta awena tah. Tanya tuh urang teh aku nanya. Eta awena keluar ta awena tah. Milu istirahat. Nah, istirahat. Sok tanya tuh, tanya awena urang lah. Mari mah anu ngaku goblok. Urang mau dikir kitu nya lo. Di tonggok keneh geus di Geus curiga. Urang salah salah urang. Endek-endekan sok. Neng orang mana ieu? Jauh-jauh ke lembur batu sia. Ada istirahat mah geus di imahna tuh kudu di Itu dieu. maksudnya orang milu istirahat kita kan orang karena awak yang Nah, waduh eta mah eta modus. jeung ieu naon kamera tuh Iya, orang abenaran urang teh rek ngalewat rek kerja bakti nah ieu mobil endek-endekan di Cing atuh sakian aya. Sanu apa? naon atuh mah kayak jeung Sanu apa? urang teu ngeuna urang bisa dituntut ku aing eta foto. Sok Urang we. teu eta sudah jeung fitnah eta. lain piatna dah sini. Mana yang berdirinya naon make jeung aya kamera kitu. Me di dinya kapok we. Kan urang ieu Efek jorok. naon ieu. Eta bukti mah gini yang gitu make sebenarnya. Kok jujur. Mana geus mesum di tempat ieu. Urang mah keur milu istirahat. Keur milu istirahat sok tanyakeun ka awena. Urang lakukan naon. Lagi mau ngapain? Masa buka baju kumaha? Itu keur kerokan apa keur naon ieu teh? Urang teu ditunggu jalan ka dieu rek milu istirahat. Urang teu geureuh awak asup angin. Jalan apa naik mobil lu bener? Jalan bari mau mobil. Tah, itu jelas. Urang mah ka dieu rek niis, erek hayang dikerok urang sakitu. Areta we teh saha cing nanya mulai lain mesum manes ya. Ieu mah adi urang. Emang iya Adi? Ayo lanjut.
Nu bener. Balik yo. Urang bisa dituntut ya di urang. Cik atuh bukakeun pantona tadi teh. Oh, ari tutup Urang jadi kan batu era curiga. ada di jero mobil dipecetan gitu dibokakan karena cing era atuh. Lain masalah kitu na penako Ini teh jadi fitnah tadina. Anu salah atuh ieu teh. Oh, kumaha? Iya naon maksudna make gagrebeg-grebeg Tadina. Karena warga mah hak ningali. Aya mobil luar kamera parkir. gitu urang era atuh naon urang kos ngalakuan Iya mah sebagai bukti tah bahwa eta aya mobil Lamun misalkan maneh ngeles. Lamun misalkan ngeles da aya Aya bukti bukti. ieu. Endeukan mobilna. Ieu teh bener adi ya. Adi urang, ieu mah urang keur dipencetan. Keur nungguan pamajikan urang. Oh, emang kumaha tuh? Emang dibuka pantona geura. Bukakeun pantona geura. Tempokeun dipiralkeun ku urang. Aya di kerja bakti deui. Di kuburan nih Isma. Nah, tempat sepi heuh mah. Jelas. Ah, maneh ieu beungeut tah beungeut. Anjing.